Assalamualaikum Teteh, Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar. Sapertos biasa, sate acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang bade diajar basa Sunda. Nyaeta nataan kecap jeung ngalengkepan huruf gede. Anu salajengna nyaeta nataan kecap. Sateacan nataan kecap, ibu bade ngajelaskeun naon hartina kecap teh. Kecap nyaeta wangun katatabasaan pangleutikna. Kecap mangrupa bagian kalimah anu dicirian ku aya randegan, oge mibanda harti. Ku kituna kecap teh bagian kalimah anu bisa mandeg mandiri sarta ngandung harti anu tangtu. Janten kecap teh kata. Kata yaitu bentuk tata bahasa terkecil. Kata juga bagian dari kalimat yang ditandai dengan adanya tanda henti, juga memiliki arti. Dengan demikian, sebuah kata merupakan bagian dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tertentu. Tah, gambar kahiji. Kecapna nyaeta beberesih. Gambar kadua, kecapna nyaeta mandi. Gambar katilu, kecapna nyaeta sarapan. Anu salajengna, gambar kaopat, kecapna olahraga. Gambar kalima, kecapna nyaeta posyandu. Gambar kagenep, kecapna nyaeta dokter. Tah eta nataan kecap. Anu salajengna urang bade diajar ngalengkepan huruf gede. Ibu gaduh contoh anu kahiji aya kecap arapan. Nu kudu ku urang dilengkepan nyaeta huruf S. Janten kecapna sarapan. Contoh anu kadua aya kecap resih. Nu kudu ku urang dilengkepan nyaeta huruf B. Teu kenging hilap ngangge huruf gede. Janten kecapna bersih. Anu salajengna ibu gaduh tugas kangge Teteh. Anu kahiji, Teteh lengkepan kecap ku huruf gede di buku paket bahasa Sunda halaman 57. Anu ieu nya isian ti nomor hiji dugi nomor 10. Anu kadua, hasilna mangrupa foto dikintunkeun ka guru bahasa Sunda Teteh. Janten tugas nu kahiji Teteh melengkapi kata memakai huruf besar di buku paket bahasa Sunda halaman 57. Yang kedua, hasilnya berupa foto dikirimkan ke guru bahasa Sunda Teteh. Mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun.